Waktuna mulasara kojo raksasa. Tuluy sorena ngaputan daster anu ngabarawak. Tapi samemeh migawe pagawean eta. Ning yeuh si Bunit teh kudu migawe heula proyek bubututan. Kulantaran eta seseuheun teh geus narungguan. Singga rorowok hayang geura dipuihkeun cenah majar teh. Tah geus dipuihkeun kitu mah hayu we urang tinggalkeun deui. Tapi samemeh turun ka handap urang ngadudutan heula bubututan anu geus ararasa. Tah ieu mah bubututan anu juragan hungkul besti. Kulantaran si Bunit teh mudna keur alus, ulang dijahitan teh langsung we ditilepan ning ieu. Ngarah beres sakali henteu loba hanca. Kunaon cenah Bunit ari baju juragan mah teu diistrikaan. Tara besti sok engke we diistrikana teh dadakan. Upami bade dianggon me digasro bari eta oge anu dinesna we hungkul. Singkat cerita proyek bubututan geus beres, lanjut hayu we ayeuna mah urang ngencar besti. Bari anger we ning ieu ngencarna ge ka dieu. Manikot bararosen da ieu teh. Tuh batur mah di dieu teh ngala duit besti. Ari si Bunit mah kalah micenan duit. Heueuh tapi da piraku deui atunya. Lamun kabeh anu di pasar ngarala duit mah nya saha nu rek meulina atuh meureunan. Tah ieu si Bunit eukeur nanyakeun harga jublek. Asa butuh cekeng teh eukeur rujakan. Ngeun hanjakal si Abah mah eueuh haluna. Nya arek nutuan kunaon atuh Abah? Piraku deui we kudu ku peureup mah. Singkat cerita si Bunit balanyana geus beres. Hayu we besti urang balik teu kuat panas. Ning tah jojol geus nepi we si Bunit teh di rorompok. Langsung we urang konser besti ngarah tarap ti isu keneh. Tah ieu si Bunit masak anggur hejo dicampur jeung kedelai rempet anu meunang ngagoreng. Tuluy we ulah poho di samaraan. Biasa we ning ieu samarana mah uyah pecin jeung kecap. Tah ulah poho tomat naga jeleng. Ulah galeh sakedeung asal. Lanjut deui ayeuna mah urang nyeun samelna besti. Cukup ku uyah jeung pecin beres we. Tah ieu dulur nasi kedelai rempet hayang nyiluan konser cenah. Barikot katutungan ning tuh aingna. Lanjut deui ayeuna mah urang mulasara kojo raksasa. Kagok capek besti. Kagok dapur geus paburisat deui. Tah ieu si kulitna teh masih keneh jarar blong. Lantaran ngadurukna tutung teuing ieu teh. Dakot manik kesel ngaberesihanana ge ieu teh besti. Ngajentul we nepikeun ka nyeri tuur. Singkat cerita ngaberesihanana geus beres. Sok sanajan masih keneh aya nu harideungan. Kan bae we lah sautak saeutik mah. Sugan we jadi vitamin atuh. Tah ieu geus meunang ngaberesihan kabeh. Lanjut we urang paresto heula besti. Bari nungguan si kokojo raksasana hipu. Tah ieu urang persiapkeun heula pertopinganana. Aya bawang daun, aya saledri, aya oge si tomato hadir. Tuluy aya bawang bendera Indonesia. Tah hiji deui si cabe burahaina. Lanjut we ayeuna mah urang gojojoskeun heula si bawang bendera Indonesia na. Tuh teu karasa si kokojona geus asap. Tuluy we urang bukakeun ning ieu si topina. Samemeh diasupkeun pertopinganana. Tah ieu urang asupkeun heula bumbu kehidupan. Tah lamun geus diasupkeun perbumbuanana, hayu we ayeuna mah urang aleutkeun pertopinganana besti. Tah terakhir ieu si bawang bendera Indonesia anu meunang ngagoreng. Geus arasup mah kabeh tuluy we digulah galeh. Duh besti aya seungitna kadinya teu. Singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore. Hayu besti urang anteuran pusaka hiji-hijina. Urang bari kupat kaput daster anu bolongor. Atuh da lebar besti moal waka dipiceun. Salila masih keneh bisa disalametkeun mah. Tah ieu penampakanana bes. Tapi kieu-kieu oge pernah epi-epe ieu teh besti. Saking banyaknya orang